Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kesuna anu satia satuhu dina dangat ayana urang medarde carpon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Meh Reuntas Kabeh Harepan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Dahyat PR. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kungsi kuring ngadenge pamendegan salah saurang sobat medok lamun ti hiji imah teu kadenge guarna orok hariringna mojang jeung heotna jajaka mun maranehanana keur marandi eta rumah tangga teh can bagja. Ah kacida teuing ki sobat mah. Nah kitu kabagjaan rumah tangga teh ngan wungkul diukur ku bogana anak. Henteu ari salah pisan mah meureun eta pamandagan ki sobat teh ngan mun ceuk kuring mah lain can bagja tapi leungiteun selasa hiji tina sakitu rebu kanikmatan rumah tangga. Aya deui nu boga anggapan yen cenah anak teh beunang diibaratkeun panyangreud geget panyancang duriat eta ge teu pati mutlak kitu. Sapamanggih kuring mah da teu saeutik atuh salaki pamajikan nu bengkah tur geus boga anak kana satengah losina. Sabalikna aya najan teu loba rumah tanggana nu diadegkeun ti barang kawin lanjang jeung bujang tug nepi ka pakotrek iteu bari jeung salamet teu boga anak hiji-hiji acan. Jadi ceuk kuring mah pondokna jodoh panjangna duriat teh gumantung ka maranehanana nu ngalakonan. Salaki jeung pamajikan disagigireun tulisan takdir ti Gusti Yang Widi. Tapi najan kitu teu weleh kuring sorangan ngarasa gegebegan bari tepetot-petot muntang kanu kawasa lamun ras inget kana lalakon sorangan. Di luar geus kacida combrekna tiis jemping teu kadenge kalakai murag-murag acan pantes da harita teh geus pukul 11 peuting. Kuring keur jongjon nganggeuskeun pagawean tukangeun pamajikan keur gegelehan bari maca buku. Kadenge gubragna sora buku nu dialungkeun naluhureun meja bangunna mah geus tamat buku teh dibacana atawa geus tunduheun. Ceuk kuring jero hate. Kadenge deui napas panjangna ngandung harti sawatara lilana manehna nyarita halon. Kang, naon Sri? Kumaha atuhnya? Naon tea? Sieun teu gaduh anak abdi mah. Kuring cengkat nyamperkeun pamajikan nu keur nangkarak bengkang leungeunna dipake ganjel sirahna. Kuring ngarongkong embun-embunanana diusapan, usap pinuh ku kanyaah tea. Sri, kah, tos tong seueur teuing nu diemutan, sing percanten kana kakawasaan Allah. Gera bobowe tos wengi, akang mah kapameng bade namatkeun heula ieu hanca padamelan. Muhun, manehna unggek bari tuluy nyangigir nukangan kuring diuk deuna korsi sanggeus nutupkeun ku lambu. Tah lebah dieu ieu unggulna pamajikan kuring jeung awewe sejen teh. Teu kabeh awewe keta ukur kalolobaanana. Najan keur sakumaha campuhna perang 1000 pikiran masih keneh ikhlas ngorbankeun perasaan neken kahayang lamun nejo salaki keur digawe. Tara wani ngaganggu manehna mah ari lain penting-penting teuing mah. Keur nganggeuskeun karangan harita teh teng anteng kuring ngahanca nyipta carita. Alhamdulillah ilham dararaet narembongan teu kungsi 2 jam karangan teh ngan kari nutup. Tah palebah nutupna nu mandeg teh hese teu kapikir kudu kumaha mungkas eta karangan. Ilham dikobet weleh teu kakobet dipaksakeun piraku tangtu goreng jadina. Antukna mah buku karangan ditutupkeun. Palenyun kuring udud kansas nu karib hiji deui diliuk pamajikan keur ngulisik jeroeun ku lambu. Bisa jadi tita tadi ge can reup sare. Deudeus Sri, ceuk kuring jero hate. Ari lebah dinyana mah moal boa sarua jeung sing saha nu kayang hayang boga anak bari jeung reuas. Cang saya hirup pinuh ku kakeung jeung rea-rea deui.
ninggang di pamajikan kuring mah apan mun teh mah rek dipake aral meni asa dibobodo di bibita dodoja taya tungtungna gerak we 3 kali ngandag 3 kali ngalaman nyiram ngalaman siksaan lahir batin 3 kali anak kaluron sedih nyeri nalangsa watir sagala karasa kukuring sorangan nu jadi salakina. Ingat keneh we basa kaluron pangheulana umur 3 bulan harita teh kuring ngalongok ka rumah sakit pokna teh teu hanjakal Kang saha pijalmana atuh Sri anu teu ngarasahan jakal kolot urang babaturan urang milu manghanjakalkeun komo akang nu bakal jadi bapana manehna cicing bari mesem engke Mas Sri ceuk kuring deui mun diparengkeun ngandag deui sing ati-ati ngajagana. Memang rumah sakuring jeung manehna rada-rada boga rasa mokahaan basa manehna mimiti ngandag teh nyaeta ku teu ngarti teh mimiti mah henteu ari beboncengan mah ngan lamun manehna rek ngajar salawasna sok bebecaan. Sawatara bulan ti harita manehna ngandag deui kumaha lalakon manehna ngalaman nyiram tangtu moal beda jeung awewe sejen puguh kuring ge sakapung sok ngarasa watir malah saeutik pika sirieunana. Bunga beh ditueun bunga pikiran kebek ku harepan-harepan nu arendah pangalaman-pangalaman katukang dipake pelajaran dina keur ngalaman mangsa nyiram nu keur dilakonan. Acara hirup loba pisan robahna kuring jeung manehna pindah imah ka deukeut pisan sakola sabenerna mah geus teu pantes disebut imah teu nanaon asal kaiuhan sarta deukeut ka sakola ayeuna mah pamajikan kacida ati-atina dina sagala soal oge tara beboncengan tara bebecaan tara tutumpakan weh kana gawe berat jeung lelempangan jauh dipahing pisan. Nu turun ka dapur ti mimiti mirun seuneu nepi ka ngakeul masak nyambal ditangkes ku kuring sorangan. Ka kapala sakola usul ngajar embung loba teuing ceuk paribasana suka keneh dititah nyeunan amplop di kantor untung boga kapala teh bageur. Nuhun Pak Sulaji. Barang dahar salawasna tumut kana parentah dokter. Sabulan 2 bulan 3 bulan salamet reus beki reus kuring bakal boga mustika. Memang manusia ukur boga kahayang jeung tarekah papasten kagungan Gusti nincak kana bulan kaopat kandungan gugur nyeri perih nyeri nyeuit kana hate lain rasakeun. Basa mitoha lalaki ngalongok nitah pamajikan dipariksa ka dokter spesialis di Bandung. Permisi we cenah setengah bulan mah itung-itung titirah. Panitah mitoha dijalankeun hasilna nyugemakeun taya tanda-tanda nu pikasalempangeun. Getih normal kandungan sehat dokter sorangan ngarasa aneh kunaon cenah nepi ka kajadian kitu. Ka kuring mah mitoha teh teu nitah dipariksa bisa jadi kituna teh basa kuring rek kawin surat keterangan dokter jadi salah sahiji syarat penting. Dina hiji poe pamajikan nyarita, Kang kumaha kinten-kintena upami abi bade liren we jadi guru teh. Teu nanaon da ti bareto oge akang mah teu maksa teu nitah eta mah kumaha pikiran Sri bae. Nuhun ari kawitna mah abdi ge ridho sanaos ngaraos capek lumayan sakedik-kedikeun ngiring ngabanjal-banjal beaya dapur namung ana diemut deui teu aya hartosna urang hirup senang oge ari teu dipaparinan anak mah. Manehna tungkul bangun sedih kuring ngangres nenjona ge rusras kana dosa-dosa geus ngantep nu jadi pamajikan milu ripuh neangan kipayah. Tiasa janten ceuk manehna deui. Pangna abdi kaluron bae teh sanes ku capek lahir namung capek hate dina nyang hareupan murid. Iraha rek mimiti kaluarna Sri. Engke we upami abdi ngandag deui ayeuna mah kapameng deui barudak teh arujian karunya. Kuring teu mere komentar deui heueuh gede keneh geuning tanggung jawabna mah ceuk hate. Ku kersana Allah pamajikan ngandag deui pikeun katilu kalina beki bunga tapi tambah risih hate teh sok sieun titik-titik kumaha mah harita pikiran.
Muntang terus muntang mugi-mugi Gusti nang tayungan. Manehna eureun jadi guru mimiti nama kapala teh rada tengidinan basana kakurangan guru, tapi sanggeus dijelaskeun mah alasanana kakara anjeunna ngawidian. Puguh we dina bulan kahiji mah berat karasana kahirupan teh kuring ge milu nyeret maneh nu tadina biasa udud bodas tuluy-tuluyan. Harita mah diselang-selang ku udud kawung munasabah ari kitu teh mah atuh datina dobel kardan ngagejelok jadi hiji untung teu selip oge. Bulan kahiji, kadua, katilu, lenyap hate teh gegebegan rusras kana lalakon nu katukang-tukang. Basa ngalaman kaluron nu pangheulana salamet alhamdulillah. Bulan kaopat geus tereh beak hate beuki gegebegan lelenyapan sok sieun rentas kabeh harepan. Kumaha lamun kaluron deui kawas nu enggeus-enggeus mangkaning nu ti heula ge dina bulan kaopat gerentes hate. Tapi salamat kandungan geus nincak bulan kalima. Muntang terus muntang sasambat kendat-kendat sasambat ka Gusti nu Maha Suci. Duh Gusti, mugi-mugi Gusti nang tayungan geus teu kaitung ribuan pamenta diucapkeun ribuan kahayang dikedalkeun nu antuk namah ukur diwakilan kunyak celakna Cimata dina saban kuring rek reup sare. Surat Yasin jeung nur buat tekendat diamalkeun saban waktu-waktu nu geus tangtu. Tapi eta kabeh ngan ukur tarekah jeung kahayang manusa saha bae pamohalan bisa protes kana sagala tulisan ti ajali. Manusa mangka pasrah tumampa kana kadar tumarima kana papasten bari jeung tepetot mementa mumuntang sakali deui mumuntang dibarengan usaha. Ah bener dina bulan kalima katompernakeun kaluron deui bae Gusti nu Maha Suci can maparin kepercayaan ka kuring jeung pamajikan barorok-orok nimang mustika nu teu boleh dianti-anti ti anggalna. Mun kuring sedih jeung nalangsa manehna mah leuwih ti kitu, mun kuring hanjakal manehna mah leuwih ti hanjakal, malah ditambah ku titik-titik. Kumaha ripuhna ngalaman nyiram, kumaha nyerina dina waktu kaluron sasat aya dina kaayaan paeh jeung hirup. Mun pikiran kuring geus nepi ka lebah dinya kuring ngajerit maratan langit nu moal kadenge ku ceulik manusa. Sieun ditueun sieun. Kuring ngarasa dosa-dosa kanu jadi pamajikan, dosa ka anak nu teu kungsi lahir nenjo alam dunya. Nah, aing kitu nu ngalantarankeun 3 kali pamajikan nandangan cocoba ceuk pananya hate. Dina hiji peuting meme sare kuring nyarita ka manehna. Sri, kah ulah kapalangnya sabar jeung usaha. Kumaha mun isukan urang menta dipariksa deui ka dokter spesialis di Jakarta. Teu langkung ngiringan bae abdi mah. Tapi ayeuna mah urang sakalian babarengan jeung akang dipariksana. Manehna teh nyarita deui kuring dirangkul bari digalentor bangun nurek paturai salalawasna. Cimata maseuhan pipi kuring teu ngarti mimitina mah kunaon manehna nepi ka ngagalentor kitu ka kuring. Ana dipikiran meureun kahayang namah ti barang kaluron pangheulana oge kuring jeung manehna kudu dipariksa babarengan. Rek ngajak meureun teu wani bisa jadi sieun nyigeung parasaan salaki. Menang sabulan kuring jeung pamajikan jadi pasien dokter spesialis di Jakarta. Hasilna matak heran deui bae. Sanggeus dipariksa kalawan taliti dina salila sabulan teu kapanggih ciri-ciri nu bakal nimbulkeun kandungan hapa atawa kaluron. Malah dokter sorangan nepi ka nyebutkeun eta mah perbuatan cenah. Kuring balik deui ka Rangkas Bitung bari mawa harpan kosong. Teu cukup ku sakitu dodoja teh 1,5 tahun ti tas kaluron nu katilu kalina pamajikan can ngandeg keneh bae. Beuki hariwang da biasa namah nu enggeus-enggeus oge ngan ukur 3-4 bulan kosongna teh najan kumitoha dicaram dudukun
malar gancang boga anak teu diwaro. Terus kuring tatanya kasakur dukun panuduhan batur aya nu mamatahan cenah kudu dipancing ku ngurus anak batur hayang tereh boga anak mah teu diengkekeun. Gancang kuring neangan natanyakeun sugan aya nu ikhlaseun nyerenkeun anakna dirorok ku kuring tapi lapur teu manggih. Ari kitu teh mah sahati jalmaeunana anu tega mikeun anak teu pupuguh najan kahirupan batan sakieu oge. Dadak dumadak dina hiji poe Minggu harita teh kuring jeung pamajikan ulin anjang sono ka bujang sakola ka lemburna jauh pisan ti kota. Kasampak pamajikanana keur ngamandian orok di tepas tukang. Ya eta bibi bayi teh hade bagusna ceuk kuring. Anu pihartieunana hade bagusna montok tur sehat pisan. Pikeun kula we nya. Ari bapa hayang mah eta bae anak kula ceuk hiji awewe nu harita aya di dinya bari nunjuk ka anakna nu kurang leuwih 3 tahun. Ibu mah moal ngantik nyusuan deui, omongna deui bari ngalieu ka pamajikan. Moal ngantik teh pamirsa ieu teh hartosna teh teu kudu saona teh nya. Ibu mah moal ngantik nyusuan deui, omongna deui bari ngalieu ka pamajikan. Da teu kaurus. Gancangna carita sanggeus ngobrol panjang soal budak nu ditawarkeun teh kalawan teu dipikir panjang deui eta budak teh dibawa balik. 6 bulan eta budak ayana di kuring dunyana robah sagala-galana robah hate teh kaubaran. Kanyaah jeung kadedeh kuring jeung pamajikan ka eta budak teh bisa jadi mun geus ngalaman mah nyaah na kawas ka anak sorangan boha leuwih da sieun katempuhan. Sabab kuring boga anggapan najan saha bae oge boh anak pulung boh anak pituin sareatna mah titipan atanapi kapercayaan ari nu dipercaya teh apan kudu bener-bener miara kapercayaan. Nikmat geuning boga anak teh pinuh ku variasi hirup. Suka duka tilem timbul dina sagara kahirupan kuring tiluan. Dina keur sukana asa cicing dimumunggang kabagjaan. Mun keur susah jengkel keheul memang pahit karasana tapi lain pahit buah kalayar ieu mah pahit paria. Kapan pahit tapi ngalimed turu matak sehat. Nah atuh ari nasib ayaku titik-titik teu beunang dihiap-hiap. Ingat keneh we harita teh tanggal 10 Sawal bada lebaran. Indung bapa budak datang ka imah kalawan teu malapah gedang deui rek nyokot anak cenah. Da eta mah kuring geus puguh pamajikan mah lain caritakeun. Asa kumaha mah pipikiran nyeri sedih asa ditipu dibobodo. Rek diperkarakeun rumasa bakal eleh da salah kuring sorangan kunaon bareto teu make perjanjian nurutkeun hukum nagara. Kuring jeung pamajikan pasrah bongan sorangan. Pamajikan mah nepi ka meunang 3 bulan gering kalelebanana oge. Teu rek maido ari kitu teh mah lain rugi ku harta atawa biaya nu geus ditamplokeun pikeun kapentingan budak, tapi rugi ku kanyaah. Kari-kari teu gugur teu angin asa disamber heulang. Seorna angin nu nembag kana bilik kamar kuring harita ngahudang lamunan nu ngangkleng mapai-mapai jalan kahirupan nu geus lawas. Kuring cangkat tuluy ngagelehe gigireun pamajikan. Kang, nyaah ka abdi ceuk pamajikan. Ari kitu tembal kuring bari ngusapan puhu leungeunna. Abdi ulah dikantun sanaos teu gaduh anak bae oge. Pokna bari dareuda katenjo cimatana mapai pipi. Sing percaya ka akang sabar we Sri. Nu sabar kakasih Allah. Hiji mangsa urang pasti boga anak. Sabab da Sri mah henteu hapa asal kayang muntang terus muntang Sri. Insyaallah diijabah ceuk kuring ngupahan manehna nangkep kuring satarikna bangun nu embung papisah deui. Tamat cenah ieu pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.